Jadi nu mantak teu meunang urang ngandalkeun amal, lamun urang ibadah ka Gusti Allah haju ngandalkeun amal, ku Allah bakal dikanarakakeun bae. Ieu emang aing ngasupkeun ka sorga ku amal, moal kabeuli nikmat sorga ku amal sia. Sakumaha sih sia amal sia? Antak aya hiji waliullah di akhirat begitu ditimbang diasupkeun ka sorga nya nembung ka sorga. Di sorga nya teu daekeun asup. Kunaon memang sia teu daek asup? Ulama hayang ngabuktikeun amal abdi. Ieu memang kudu di sorga ieu, apakah di sorga nu leuwih bagus, leuwih luhur? Coba spesifik. Ia menyaritakeun masalah tujuan. Ulah waka bungah lamun urang melak buah kakarak bagus tangkal. Begitu ku urang dipelak perlu disiram, urang ngarep-ngarep hujan. Eta teh asli nama ngarep-ngarep hujan teh lain ngarep-ngarep sakadar tangkal. Lamun ku urang dilangsungkeun bakal ditu nu dimaksud mah buah. Urang melak pare diurus ngarep-ngarep hujan, lain sakadar ngarep-ngarep hujan teh jang sakadar jadi. Artina pare bagus tapi goyobod. Orang Jepang mah bahasana goyobod. Teh ngangen sakadar ngagoyobod tangkal doang tapi teu buahan naon hartina. Hujan mah diarep-arep, tujuan daripada hujan adalah buah. Lain sakadar tangkal ngan urang ngomongna beuh mun aya hujan mah tangkalna meureun jadi aju bagus. Intina mah di mana-mana eta tangkalna bagus, subur, engke buahna bagus. Hayang buah sebenarnya. Hayang buah. Urang melak buahna ieu ge amal sarua bae. Jadi hari amal urang teh nya salat, nya puasa, ya zakat, eta teh sakadar pepelakan. Buahna mah engke di akhirat, boa aya buahan boa eueuh. Jadi nu mantak teu meunang urang ngandalkeun amal, lamun urang ibadah ka Gusti Allah haju ngandalkeun amal, ku Allah bakal dikanarakakeun bae. Ieu emang aing ngasupkeun ka sorga ku amal, moal kabeuli nikmat sorga ku amal sia. Sakumaha sih sia amal sia? Antak aya hiji waliullah di akhirat begitu ditimbang diasupkeun ka sorga nya nembung ka sorga. Di sorga nya teu daekeun asup. Kunaon memang sia teu daek asup? Ulama hayang ngabuktikeun amal abdi. Ieu memang kudu di sorga ieu, apakah di sorga nu leuwih bagus, leuwih luhur? Coba spesifikna. Waduh. Detailna amal abdi coba kumaha coba. Cek malaikat ulah kos kitu, ieu mah geus aturan Allah ka sorga-sorga teh kula mah hayang detil amal abdi sebab ieu beusi salah sorga. Hebat ya Pak Wali. Lantaran sakali, dua kali, katilu kali kekeh cak Gusti Allah hitung. Begitu dihitung kakarak, dihitung nikmat mata doang nggih. Geus teu kahitung. Tah, kuari kubaya. Kanarakakeun cak Allah. Kanarakakeun. Kurang ajar meureunan. Sangarana Rozak. Aduh. Dikanarakakeun jadi digodog heula. Aduh, cak nya kok jadi kos kieu. Jadi kos kieu. Aduh. Akhirnya terus gagerokeun malaikat. Coba malaikat tampura ya, inget deh hulu ya. Coba geus bandingan di sorga kajian handapeun tinu kamari ge. Sadar jada. Jadi lain ku amal moal kahitung ku nikmat-nikmat Allah nu dibikeun ka urang pake meuli sorga moal kahitung.
salat urang nu inget kasekupi bae deuk dia pake ngasupkeun urang ka sorga. Potongan. Potongan atuh ceuli urang ieu mata. Kajek Gusti Allah aing mere ceuli aing mere mata ka sia mata bae. Lain usia teteh mata nu aing. Neuleuna teh nang aing neuleukeun kiceupna nang aing ngiceupkeun ngan ku aing geus diadatkeun kiceupna. Nang aing da teh an aing make aturan nu meunang di deuleuna ieu nu teu meunang di deuleuna ieu ulah waka jeung amal-amal nu sejen mata bae heula aing mere umur ka sia 70 tahun mensyukuri mata nikmat anu luar biasa sia bisa neuleuh beurang neuleuh peuting ketika beurang ku sia bisa dideuleuh makhluk-makhluk aing ti mimiti gunung tatangkalan makhluk-makhluk jeung sajabana ka cacing-cacing bisa dideuleuh ku sia pernah ku sia dinikmati jeung disyukuri ku sia bahwa sia pernah neuleuh cacing haju sia bersyukur ka aing pernah tante sia neuleuh kutu ku sia disyukuri beuh ieu mata bisa neuleuh kutu eta kutu teh makhluk Allah bisa leumpang eta kutu sia bersyukur nyukuran bisa neuleuh kutu bisa tah henteu urang can pernah kan nyukuran kos kitu malah mah urang neuleuh sireum ya paehan sia ku aing can ngegel can naon geus dibunuh ku urang cak sireum pembunuh kelas kakap ibu budak eta urang teh mata teh bisa neuleuh henteu syukuran pan urang bisa neuleuh gunung bisa neuleuh laut bisa neuleuh kapal bisa neuleuh awang-awang bisa neuleuh terus ke berbagai makhluk tinu gede kanu leutik komo pelbah neuleuh urang Karawang Masya Allah nu lenggik kos biola teh anu bujurna sakumaha buntelan kasur teh aduh Masya Allah nu endogna hijian teh gadona pantes disyukuri ku urang eta deuk kumaha eta sia mata doang mentak kakarak mata doang ka neraka wali teu kauji jeung salat sia tina nikmat mata doang ge jeung salat sia can kauji narakakeun Masya Allah jadi lain ku amal mah haja nurut ka parentah doang geus urang ku nurutna bae oge ieu engke urang boga prestasi sakitu bae geus penting urang geus salat urang geus Ramadan urang atuh kitu puasa boga duit disop urang munggah jeung geus ala kadar urang zakat fitrah atuh geus kemudian urang nisab zakat amal atuh geus adapun ka ditu jadi buahna kumaha Gusti Allah tamah na eta engke urang di akhirat diperhitungkeun ku jadi buah apa henteu na ilah anu mahal ieu nu mahal kumaha lamun ibadah urang teu jadi buah berarti tama goyobod ngaranna lamun tangkal buah mah ieu mangan sakadar daunna doang kembangan murag deui daun mah hebat kembang murag deui cek urang wetan mah disebut ieu mah tangkal buah daun lantaran tilok buahan pake nyiuhan jelema bae di dinya tilok buahan ieu mah paling sisarwiti bejeng kijaya di handapun tangkal buah tanggal 14 beting aduh nyana bari noelan gadona eta pan tangkal buah jadi saksi eta kos kitu tah eta goyobod ngaranna tangkal mah bagus teu ngabuahkeun nah aya nu tangkal teu pati bagus tapi buahna Masya Allah gede deui berenuk aduh Gusti Allah ragu nah iyalah urang pepelakan urang apakah jadi jeruk apakah jadi apel apakah buah kawista apakah menjadi buah gitu berenuk pepelakan urang ngabuahna di ditu bakal kanyahoanan ya Allah ya Rabb nu mantak gaya eta sing hade ulah waka anjeun nyucikeun kana warid urang geus dibere warid ku Gusti Allah sebagai warid robani urang teh dibere daek ibadah warid robani ngaranna peuting urang daek hudang begitu jam 2 jam setengah 3 urang hudang begitu hudang urang teh ngomong ka kasur jeung ka anggel kasur anggel lain aing embung ngahesan sia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah akan aku tinggalkan sejenak engkau
padahal maneh dibeli ku aing dibeli sianggal ku aing tapi aing kuari dek ninggalkeun sia heula demi cinta ka Gusti Allah aing dek ngalawudu aja wudu salat tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a renggang tatajafa junubuhum cangkengna awakna renggang tina tempat sare 'anil madaji' yad'una rabbahum ngadoa ka Gusti Allah ceuk adat maningan hees lantaran kasur sakitu empukna lantaran anggal sakitu empukna ditambah ku AC atau ku kipas ngeunaheun tapi demi cinta ka Gusti Allah ditinggalkeun tempat sare Allah neuleukeun padahal mah ngeunaheunnan hees tapi nyana ya dauna rabbahum khaufan wa tama'a nyana dihandap ngagelarkeun sajadah zikir ka Gusti Allah maca sholawat atau maca Quran padahal mah eta kasur ngaweannya na sini deh kadieu haneut Masya Allah anu dida spring bed pakai AC empuk embol-embolan bisa renggang nyana ya dauna rabbahum khaufan wa tama'a ari sararia teu make kasur-kasur acan teu hudang pan bloon aduh ieu mah bloon biasa tah mah atuh di bale renggang balik ayat tumbilaan digegelan ku tumbila gagaro nyana barang leuleuh puting ke deh hees deui blon teh coba naon ngeunahna etalah mahalna taufik di imah anu mewah make spring bed make AC tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun eueuh nu nyahoeun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya naon anu disamarkeun ku nyana di jero kamar sorangan bae pamajikanna ge teu nyahoeun anakna ge henteu nyahoeun bahwa nyana keur munajat ka Gusti Allah hanya Allah anu nyaho fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun jaga di akhirat ketika ditimbang boga prioritas cak pamajikanna pan jateu kanyahoan salat tahajudna eueuh nu nyaho lantaran kekepeyepak kacaina ge lalauna besi kahudangkeun pamajikan jeung anak embung kadeuleu ku keluarga hayang ku Allah bae fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun engke dibalas ku Gusti Allah ieu mah lain kitu pan woi budak tahajud cara aing yo wara rese jasa budak ayo tuturkeun aing ye gegeran hudang atuh sia maka sapeker tahajud hei tahajud hei wah tama atuh lain dibales bagus engkeuna ria tah bokos itu tipe ting mah ulah kajahoan ku sasaha ku teu kajahoan kanyahoanna henteu urang ge deui sa aduh bebeja isuk-isuk ka pamajikanna kakak teu kanyahoannya naon teu nyahokan keur penting kakak keluar henteu kakak mah teu bangos kitu ngal penting ge kunaon kitu Kak atuh kakak malah launan kacai salat nu bener Kak ye Allah nu nyaho nipu nyana dicek pamajikanna coba ku aing di tes coba pentingnya na heheesa Kak jakeun penting teu ka mamana atuh awakna mah di dinya nu sejen kakak mau pan lain doi deh tak kakak sok jasa wawalianan Masya Allah karim ulah sok bangga urang kuari dibere ku Gusti Allah warid Rabbani daek ngaji daek salat daek puasa daek zakat ieu kakarak berbentuk amal buahan tah henteu nu mantak ulah ujub ujung-ujungna mah ulah ujub tayilah penyakit-penyakit hate sing hade lantaran palaisal murad minas sahabah alam tar nu dimaksud ku mega lain sekedar hujan nu dimaksud nama adalah ayana buah hasilna melak pare lain sekedar nungguan hujan sahujan-hujana hayang boga hasil melak gandrum lain sekedar hujan sahujan-hujana eta mah hanya sekadar alat doang sarana doang nah buahna melak buah melak sagala rupa buahna
kitu keneh ulang beramal buahna ieu teh ulah ujub boga rasa aing ngaji boga rasa aing ibadah boga rasa eta ujub nah ieu leungitkeun ujub leungitkeun ria ulah hayang ka alam ku makhluk cukup bae kudu nita Allah ulah boga rasa aing hebat di mana ja urang nage nu Allah roh urang nu Allah ngahijina roh urang di awak urang ku Allah engke bakal diangkat menghadap ka Allah ku Allah nu mantak ti Allah ku Allah ka Allah minallah ilallah fillah kabeh nu eueuh nu urangan mantak didiklah nafsu urang ketika urang ria dididik nafsu urang supaya ulah aya riaan urang ujub dididik cenah hese teangan guru nu bisa ngadidik supaya dituntun ku guru urang kieu mimitina beramal teh bersyariat geus beres bersyariat bertorikoh engke ge bakal nyayan keuna boga rasa urang dideuleukeun ku Gusti Allah engke ngalengkah bakal asa neuleuh ka Gusti Allah ngan hese dijabarkeunana teh mah kos kitu bab rasa kudu kumaha tuh dididik ku urang nafsu urang dididik kok bisa dididik sih ya Allah ya Rabbi anjing binatang anu paling keji hukum nagem mugolazoh lain sambarangan binatang tamah katoel urang kudu disertu kaletak kudu disertu tapi anjing nu sakitu ijibna didik ku urang teh anjing dididik ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan ti tahun ka tahun nu ngadidikna kudu nyaho kana karakter anjing teu sambarangan nu ngadidik setelah nu ngadidikna bisa jangan didik karakter anjing engke anjing bisa jadi anjing pelacak bisa jadi seyat anjing teh bisa jadi buburon kudu bogana coba kuari tuh embe leuweung kumaneh terekam bawa ka dieu bismillahirrahmanirrahim bet langsung nyana gak dibawa kadinya meunang ngadidik anjing bae bisa dididik ai nafsu urang kunaon teu dididik anjing bisa dididik bisa jadi anjing pelacak teu salahan kuda kamari keur ka Irak teh begitu dek keluar ti Irak dek ka Iran eta pan asup bandara teh ngageter kabehan lantaran tentara luar biasa lobana nu paling ngeri anjing pelacak anjing eta barang urang teh jeung urang misah mobil ku jana diambean ku anjing barang urang diambean barang urang ge tas lain barang nu urang sing hade sok salah bae eta mah lain deui ngambean eta mah Ari Habib Rojak mah sok salah bae nya nama tafsiranana tuh tak eta kan dilacak pikiran kura beusi kieu bae ngaran-ngaran binatang beusi salah heueuh keueunan naonan tas ku jana pajar aya bae urang katangkepan ngaranna ge binatang tapi kulantaran geus jitu ngadidikna urang neuleukeun di dinya ja urang darariuk diambean ku anjing eta deuk asup urang deuk kaluar ti Iran deuk ka Madinah masyaallah wih asena luar biasa antri dilacak nya diambean satu persatu besi aya bom besi aya mah nu karek kitu bae bener tapi aman plong urang geus asup ka mobil kabeh barang urang geus diasup-asupkeun tas urang aya deui di ditu anjing pelacak deui ngambean mobilna sakulilingna nya anjingna gede jasa coba eta anjing teh dididik eta bisa jangan nganyahokeun ieu aya boman ieu eueuh ieu aya alat tajem ieu eueuh sakumaha anu diinstruksikeun ku sayidna anjing dididik bager kunaon si Udin si Juned blon-blon teuing atuh teu dididik masyaallah eta mau nuk beo dididik anu kudu ngadidikna bisa walabolin beo walabolin bisa Allahu akbar kula asup ke Jakarta waktu keur ngejemput turis zaman harita tahun 84 di Garut kemudian asup ka imah lantaran lambat ieu naon gara-garana kapalna turis baheula mah akhirna kudu ngendonglah kula di Jakarta di imah keturunan Belanda mendong di dinya jeung guru di ditu
begitu asup maksud keturunan Belanda kayak orang Belanda lahir di Indonesia kawin jeung orang Garut. Jadi lalakina orang Garut, awena orang Belanda. Nah, didinya ngampar di hareupeun imahna. Kunaon eta? Aya suara, siap bos. Siap bos. Cukup udah saya siap bos. Siap bos. Barang di dalam beo. Beo bisa siap bos, bisa Allahu Akbar, bisa waladhdallin. Masya Allah. Mentak cak Humay cak Zainuddin MZ almarhum, beo saja yang cuma waladhdallin bisa 3 juta dibayarnya. Kenapa kiai yang ceramah cuma 250.000? Sial MZ. Diakurkeun jeung beo. Aya eta. Sentilan-sentilan almarhum, Masya Allah. Nah iyalah, dididik kurang nafsu urang, ulah eleh ku anjing. Didik kurang nafsu urang, ulah eleh ku beo. Didik nafsu urang, ulah eleh ku manuk anu ayeuna cicak ijo. Wih, eta lamun geus dididik. Turun-turun nya nama terus bae ngabaceo. Waktu HS ge ngabaceo bae puguh. Puyeng urang. Maninin bisa mahal. Mahal maninin. Bisa mahal leutik, jasa leutik, tapi hargana bisa 5 juta. Masya Allah. Atuh rangda pandai gelang mah eleh ku maninin. Rangda pandai gelang mah bisa 500.000 hutang. Maninin 5 juta, atuh mending meuli rangda. Insya Allah karim. Leutik bisa apa? Dididik. Manuk dididik bisa ngabaceo, bisa dikurkeun. Ya Allah, ya Rabb. Ucing kamari anu ceurik bae ka dieu lain lalagan kamari jasa, kamari ceurik jelema botak ka dieu gagah jasa. Tolong Kiai, katanya saya kehilangan. Hilang apa? Hilang kucing. Istri saya, anak saya pada nangis semua. Kucing, iya hilang. Cek mana? Kucing apa ini? Kucing nu mahal teh gara-gara Angora cek jana teh. Ya budak, leungit ucing we kudu ceurik ieu budak. Horenganan ucingna nurut. Ucingna nurut lamun tita itu ambil, dicokot kunyana. Ini kesanain, dicokot. Ucing bisa dididik. Si Junaid hese jasa. Si Junaid. Kunaon urang teu pernah coba-coba ngadidik urang. Nu mantak batur teh bisa tahajud tengah peuting meunang ngadidik sorangan. Perang jeung hawa nafsu. Timimiti daharna heula begitu dahar sore-sore moal bating besi peuting nang ke henteu hudang. Aya nu sieu maing maja seueuh ge hudang bae atuh emang resep seueuh mah eta mah. Mus macam-macam cara ngadidik urang tah mah. Lantaran urang mah guru teu boga, aya boga guru mah dina thariqah lain deui. Kos boga penca atuh aya boga guru mah lain deui. Ieu na ge naon ngajotos ge. Lempeng sia, ulah bengkok bae. Ku guru teh ku guru atuh tampiling bengkok sia, lempeng tak. Kecuali jang penca di panggung lain deui tah mah. Penca di panggung mah tuh tak tik tak beng lain deui tah bakos kitu mah. Kata asal kembang doang tah mah tuh. Tah eta kos kitu teh meunang ngadidik. Na ieu bela diri bisa dididik, manuk bisa dididik, anjing bisa dididik, tapi kunaon nafsu urang teu dididik. Didiklah nafsu deuleu anjing. Jadi pelacak deuleu anjing, jadi kitu tukang ngabuburan deuleu manuk. Setelah geus dididik anjing bae miliaran hargana. Anjing miliaran hargana. Urang mah nu mantak murah ge hargana teu pernah dididik. Ngariung diondang mah diondang teu diberkatan. Murah jasa pan. Sakitunya na culak cileuk bae ge api-api besi aya nu tinggaleun, henteu bae terus teu diberkatan. Murah jasa teh awak. Aduh diojol gitu kos gitu geus nilaian. Kunaona teu pernah dididik nafsuna. Coba lamun dididik mah teu kudu berkatan. Saya etik mah. Cuek kan kos kitu teh lillahi taala. Ngaji lillahi taala ta'zim ka Kangjeng Nabi. Lillahi taala ta'zim ka wali. Beda engke lantaran meunang ngadidik ulah aya kadua. Hiji bae ta'zim bae. Hiji bae ngaji bae. Ulah aya nu milu di jerona ambrang. Urang lamun kitu deuleu pare bae tangkal pare nu milu na loba jasa jukut
segala naon dibersihan ku urang. Ketika urang ibadah ge ulah aya amrang-amrangan lempengkeun ka Gusti Allah. Ketika urang geus bisa ngadidik nafsu urang, anjing bae mahal, diri urang bakal mahal. Manuk bae mahal, maninin bae 20 juta bejana maninin 20 juta leutik jasa mun didahar ku sorangan ge hayang keneh. Atuh bandingan urang 20 juta ka Jakarta. Tapi kan lain eta mempunyai sebuah nilai anu luar biasa. Masya Allah. Atuh awak urang ge geus teu kudu diakurkeun jeung dunia teh mah bakal nuturkeun bae. Asal urang dididik nafsu urang mahal menurut keras ya bade Allah Ta'ala ulah sok ngabanggakeun warid nu datang ka urang sebab eta merupakan gangguan jeung hijab aya naon kitu ujuban jeung aya riaan urang kumaha tuh bersyukurlah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa fil khulasah wallahu a'lam.